Ini rompok si Opik. Nya iya rompokna. Geroana tuh si Opik na. Ngomong kemana bae. Kemana we? Tuan we Pik, kemana? Bebe nungguin si Bayu. Mana tuh? Mana si Opiknya? Tacan keluar atau tacan di geroan? Tacan di goruan. Kemana bae tuh yuk. Allahu Akbar, tata di non bea tuh. Kemana tuh yuk geroana yuk? Pik, pik. Saya geroan. Geroan mana nih? Nuhun Pik, urang saya saja mah di dia. Gini kan kalau geroan, sok atuh, Albert. Ayo tuh. Jampet tadi. Sok Albert. Kenapa? Balik kapun dulu lah, pada jalan cai. Mangga di dah ngan aya cai bodas we. Yang naon pik deh, sekian di alhamdulillah. Kurang ge mun di urang mah segala aya. Campur we da di urang mah sakieu kaayana. Geningan aya tamu. Mohon pak. Sok dialajar sing benernya. Opik, Bapak rek kasawa heula. Mun Pak, mun sok dilajenkeun. Pik, ai Bapak mah kasawa sok digaji sabaraha? Guys, hari kasawa mah lihat sistem gaji. Sistemna hari panen kakara urang bangsal. Beda berarti nya jeung gawe bangunan bau gawe kantoran mah. Pantesan we kieu geuningan beda jeung Bapak urang. Atuh percaya Bapak Nabagas mah. Pas bos kerja kelompoknya tuh. Lah rese Pik di tapi China. Tapi kan aya cewek. Matakna ka Bapak maneh geura meser cemilan. Tuh tempo di rompok urang mah segala aya. Mohon da bapak mana mah gawe kantoran. Ya tuh da urang mah meniburan di keluar kota. Assalamualaikum. Geuning araya keneh. Waalaikumsalam, masih Pak. Nambah rengsek. Oh, mohon atuh sok teruskeun. Bade ka dapur heula. Pik, Bapak mana ai tes di sawat berarti teu mau duit. Nya, acis di mana tuh? Po Bapak urang datang gawe ge mau duit. Bari jeung rapi teh jiga Bapak maneh. Tapi sehat di soal mah. Pan aya babasan cek jam mokot mah kieu panas panggong tis beuteung. Bener yuk. Terus lah, dia bade witi heula. Nya, Nya tuh. Pik, tos pembedanya omongan tadi mah. Mohon atuh, Pik. Nu hiji dina ka mana? Tasuwi pak, ya naon lah, sok agul be bapana. Oh, mun. Yo, kasadayana urang teh ulah agul ku pangoboga kolot. Mohon pak, aduh da naon atuh urang mah jangan mikir gaduh. Nah, jadi urang teh ulah agul ku pangoboga kolot. Suatu saat urang geus dewasa bakal menjadi otomatis urang ulah ngandalkeun pangoboga kolot. Paham sadayana? Paham Pak, hatur nuhun. Mun cek sami-sami. Nah, jadi mun cek bahasa kolot baheula mah ulah agul ku pangoboga kolot.